Wilujeng enjing wargi sadayana, tepang deui sareng abdi Raisa bila. Dinten ieu abdi bade nyanggakeun informasi ngeunaan palukis di kota Bandung. Di tengah-tengah ramena kota Bandung, Jalan Braga ngajadi saksi bisu kana kamekaran seni jeung budaya lokal. Salah sahijina jalan pangkolotna di kota Bandung, Braga henteu kantos leungit pesona. Taya wates waktu pikeun seni hirup di dieu. Di sisi jalan nu katingali klasik jeung estetik, aya para seniman jalanan nu rela nyumbangkeun warna jeung jiwa ka kota Bandung. Salah sahijina nyaeta saurang palukis nu parantos lila berkarya di dieu. Dina liputan khusus ieu, urang bakal langkung deukeut kana kahirupan seniman Braga. Nyawalakeun kumaha lukisan henteu saukur gambar, tapi oge carita, perjuangan, jeung inspirasi. Bade nyobian ngahubungi Areta sareng Kleanta anu aya di alun-alun Braga, Kota Bandung. Hatur nuhun Kak Raisa Bila nu aya di studio. Ayeuna kuring di alun-alun kota pikeun ngawawancara salah sahiji seniman anu di Braga jeung Bapak Teddy. Pertanyaan pertama, tiraha Bapak ngalukis di Braga? Bapak tes ngawitan ngalukis teh 15 tahun ka pangkat raya. 15 tahun ka pangkat. Kumaha Bapak nangtukeun harga hiji lukisan? Upami nangtukeun harga di lukisan mah kumaha objekna neng, upami objekna rada sesa lumayan rada awis. Upami objekna biasa-biasa ya hargana biasa. Sabaraha lukisan nu biasa laku dina sabulan? Jeung sabaraha anu pangawisna? Dina sasi paling ya 15 lukisan lah aya panginten. Teras ari perkawis harga mah kan relatifnya aya nu mirah, aya nu awis. Paling awis ya 2 juta lah, paling awis. Kantos narima pesanan ti luar kota tuh Pak? Alhamdulillah hari langganan mah di Malaysia, di Eropa, seueur lah. Langganan. Naon anu jadi inspirasi dina nyieun lukisan? Inspirasi mah kumaha konsumen upami konsumenna hoyong sawah nya panggambarkeun sawah. Jadi hari di seniman di jalan mah teh inspirasi kumaha pesanan. Gaya atau aliran naon nu dipake? Bapak mah sadayana aliran, realis, terus surrealis, sadayana pokokna mah hari di jalan mah. Sabaraha lieu wa nyieun hiji lukisan? Kumaha objek nih upami objek kan hiji jalmi samingon eta realis. Upami abstrak nu itu mah sehari lah. Sadaya lukisan kreasi pribadi? Mohon sadayana alhamdulillah sih pribadi sadayana Bapak ngadamel sareng ical. Wargi sadayana, seni henteu tiasa milih tempat, sabab seni tiasa mekar di mana wae. Kaasup di Jalan Braga, ngaliwatan cerita Kang Teddy, urang apal lamun harga lukisan teh kumaha objekna. Karya Kang Teddy tos nepi ka aya pesenan ti luar kota, mulai harga ti 1 juta nepi ka 2 juta. Henteu saukur ngalukis, tapi oge ngajadikeun urang mikir, ngarasa jeung ngahargaan kana kahirupan. Braga henteu ngan ukur lalampahan, tapi oge panggung pikeun ekspresi. Mugi karya para pelukis jalanan sapertos Kang Teddy tiasa terus hirup jeung diapresiasi ku masyarakat, sarta kota Bandung terus ngajadi tempat nu ramah pikeun karya seniman. Urang pamit tina liputan ieu, kalayan hareupan yen seni bakal salawasna jadi bagian tina kahirupan urang sadaya. Hatur nuhun, wilujeng enjing wargi sadayana.